Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Karisan Dinda Candraning Tias 10 MIPA 2 bade ngadongengkeun tentang Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul nyaeta putri raja nu tercinta sareng dipikat cinta. Sikap raja nu pohara gemar putrina nyebabkeun timbulu tina selir sareng putri sanesna. Aranjeunna oge konsiri pikeun ngahapus putri. Kalian bantu sanutra anu geulis, putri dipayasihkeun ku panyakit kulit anu poharap kareseupeun. Dugi katungtungna anjeunna diusir ti karaton. Sang putri nyerang Nyidul. Anjeunna mendakan Cinyusu sareng kase dina Cinyusu panas. Kasakit ngileus teu lila. Sanggeus pulih, putri angkat ka muara mutuskeun netep di laut. Putri ieu anu dikenal ku komunitas lokal anu salaku penguasa pesisir laut. Kusabab eta boga kekuatan anu gaib, nyai ieu dikenal salaku Ratu Laut Kidul. Hatur nuhun, sakieu dongeng ti abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.